hati-hati dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min sulak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak kiri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hambolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang sidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa narata cinta antara hamba manusia beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh prami antawi pamaget istri nulat nyonto Kangjeng Nabi cunuk waktu nyambut catur nyungsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sang-sang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati supaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng deui kembang kadeudeut ingkang rayi anu seja ngambah sagara ngarumah tangga neuleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdal amin ya Allah ya Rabbal para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampi pupuh lembur kades kadus RW RT BPD LB tur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabageurgaan pamaksudan lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon maki jeung dagang jawabanana hayang untung mun ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon maki jeung tani jawabanana hayang hasil lamun ibu gering leos ka dokter ditanya kunaon maki jeung ka dokter jawabanana hayang cager tah ari ibu sebenarnya pangaosan hayang naon jadi hayang empo urang cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu maka gerakannya karena awak sorangan lamun Allah nitipkeun ilmu karena ieu awak kira-kira ieu awak sanggup moal kaloba jelema sakola luhur caritana hayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung dirina weh dan ngaran ilmu mah al ilmu nur ilmu mah kudu jadi cahaya lamun ilmu cahaya tong lalajo ceramahna tong lalajo hafalanana tah lalajoan makalakuanana ulah ari ngomong sedekah ari sorangan kumet ari ongkoh kudu amis budi ai papani haseum beungeut ari ongkoh kudu bager tapi geuningan pediet biwir bisa direka perilaku mah moal bisa direka mata al ilmu nur ilmu mah kudu jadi cahaya lamun ilmu geus jadi cahaya maka bakal katempo cahayana dina naon dina akhlakna ucapan moal ngagogoreng batur ceuli moal resep kana gosip panon teu wani molototan ngalengkah moal wani kana salah hate ge bakal nyacas bodas jeung bersih atoh lamun batur milu maju apan ieu mah kanyataan ilmu baroga tapi batur nyen gedong ge pan nyeri hulu batur meuli sawah ratu angan batur meuli motor muntaber komo batur meuli mobil modar maka nu ngaran hakikat hirup lain ieu ibu hakikat hirup teh lain beungeut eta lain da eta mah nu katempo nu kaciri tapi hampura tina beungeut kudu karasa beungeut geulis sing karasa atuh geulis jeung hatena someah darah deh alus budi hate basa geulis haseum beungeut teu sudi nanya lagi al ilmu nur ilmu kecahaya apa ibu tak nyaraho karena bab ilmu arapal ibu bab tahajud apa bab tahajud apa pasti ngan ditoong tina kijep kieu mah kijep baru ki hee pan urang ge apal bab infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep jelema teu nyangu nepi ka diantep nu teu boga imah geuning diantep jadi urang teh kana ilmu teh karek apal teu kalalajoan dina amal ibu ge nyaho ka salaki kudu hormat geuning duit leutik mah jeding
Ustad oge nyararaho jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea tapi naha loba keneh ustad sok parasea berarti ilmu teh can jadi cahaya. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu? Jawabanana hiji bu, qalbun salimun, iwati jelema nu hate bersih. Boga harta alus hate bakal bager. Sangsara alus hate jadi sabar. Boga harta kotor hate semakin beunghar semakin adigung. Boga kongkorong karek 5 gram makena kuat jiga 5 kilo. Dongko tinggal ti dieu nepi ka dieu dipake duanana gigibrig jiga nu satruk hayu pangaosan. Harta cicing di jelema nu kotor hate. Coba lamun harta cicing di jelema nu hate beuki loba hartana yatim katulung miskin kabela jompo ge bakal pangyieunkeun imah tah nu boga harta teh eta tugasna lain kudu adigung jeung sombong udin. Nah hartos ya ilmu sarua ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmu beuki tawadok ai ngaran-ngaran tawadok boro-boro kolot budak satepak ka budak ieu bakal dihargaan kunaon ibu kudu ngahargaan budak leutik budak teu apal Quran budak teu ngarti hadis budak teu maca kitab budak tara salat budak ge tara pangaosan tapi budak lamun pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng tah coba ieu nu jalebrog kieu Quran apal, hadis apal, sholat ge osok, ka masjid ge leket, pengajian ge mineng, boro-boro mah teu akur jeung dulur, boro-boro pasea jeung tatangga, ibu keheul ka salaki saminggu teu diolok ku duit hese cager. Nah ari budak sakola acan ngaji hadis henteu, sholat boro-boro, tapi budak lamun pasea jeung budak tatangga antep ibu 5 menit ge pakaleng-kaleng. Coba ieu. Nah, meunjeu ieu rada sadar. Ya. Kunaon lihat budak teu apal Quran teu apal hadis tapi pasea 5 menit jeung cager yuladu alal putra aya kasucian dina jiwa matak nu mahalna manusia mah lain tiung jeung bajuna tah eusi hatena tiung saragam baju saragam keur nanahaon lamun hate teu saragam lain wel ikir tiung saragam baju saragam keur nanahaon lamun hate teu saragam mata dina pangaosan teh nu kudu gundagan di teh lain tiung jeung baju tah eusi hate ieu pengajian teh Senin kudu bodas nganyuk bodas kabeh Salasa hejo kabeh Rebo borong kabeh Kemis ungu kabeh ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben mulian baju tah nu kudu robah tina ladang ngaji mah ieu tah eusi hate nu pedit jadi bager nu goreng ka tetangga jadi tara nu goreng jeung dulur jadi akur komo nu cuak ka salaki mah jadi deudeuh ka salaki matak sok bubar ti dieu teh panggih jeung salaki geuwat tangkep aya ke salaki bakal nanya kunaon mamah jadi lebay uing aos oh obat pan jadi satu jeung salaki kana pangajian nah aya nu robah eusi hatena bener sabab ngarobah tiung ngarobah baju aya tokona ngarobah tiung ngarobah baju aya pasarna tah ngarobah hate deuk pasar nu mana di teanganan maka ngarobah teh tah eusi hate sadio well matak lamun jalma geus alus hatena ampura pak deuk batur geuleuh deuk batur rujit deuk batur cuak deuk batur ngewa tarima ku kaalusan hate teu masalah batur ngewa ka urang naha kualitas hatena we saban jelema dipiga geuleuh da saban-saban jelema geus geuleuh mah kajeun alus urang kajeun hebat urang moal kapake pakades belenyang ka ditu belenyang ka dieu kanu maot hadir kanu hajat datang nu miskin ditulungan nu ngajuru dibawa ke rumah sakit ceuk nu alus hate mah alus kapake ngan hampura ceuk nu kotor hate mah deuk nyaleun deui moal kapake des ku jelema nu kotor hate ieu nu hajat bisi ngaripan ku jelema nu alus hate kumaha ceuk nu alus hate heueuy sing gede milik we sabab loba dongeng beres hajat didoakeun ku sararea coba nu goreng hate hayam teh barobah hutang bener matak tangtukeun di ayeuna kualitas hirup lain beungeutna tah eusi hate
Allah. Kan ibu teh hirup teh kudu gede ka hayang. Hayang naon ibu? Maka ieu teh nu hadir teh KBG palsu. Sagelis-gelisna ibu make make up pake blush on sesengitan ongko aya kuring kabita demi Allah teu. Kunaon kuring teu kabita ieu mah da alam palsu. Dan nu aslina mah lain nu ieu, nu aslina mah nu di imah wayah kieu. Tuh panjub seuri da apal we. Daster merengkel, kameja ngalek-lek soe. Bada isa dikegepan dua kieu bau kelek. Nah eta aslina mah ieu mah wajar deuk pangaosan. Otak ieu teh palsu. Tuh itu panganten asli palsu. Hah, tong kabita teuing keur nembongkeun kapalsuan, tungguan 2 tahun kadang-kadang seni tegungkeun. Bener. Palsu. Nu hajar asli palsu, palsu. Loba duitna, loba mata segala ditaboge background ieu aya 30 juta mah background sound system kudu 3 juta mah tak itu tuh hadroh barudak teuing sabaraha teu nyaho. Kan ieu teh loba duitna nu hajat teh mata kikiran ge loba duit dan nu teu boga mah moal kikiran moal tapi naha atuh gumujem teh jiga ibu. Pan ibu mah kaciri teu boga duit tapi babaraha katakan. Anu hajat mah loba duit tapi seuring teh cukup kukunyem. Naon sababna? Loba duit tapi dituturkeun ku loba pangabutuhna. Oh ieu ge geus loba bayareunana. Palsu. Kana gerhana asli palsu, palsu. Kuring ceramah jika heueuh nya angka fakir nya angka miskin nulung nu butuh nalang nu susah. Ibu teh karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring. Maka bisi ibu hayang apal aslina kuring gampang tinggal naik ka luhur panggung sae ceramah teh kudu kitu yen urang teh kudu nya angka fakir miskin punten salirama da lain bereun mobil boga sawah boga imah ge boga gaduh bapak alhamdulillah tak aya nama kieu amplop teh moal dibikeun singka naha mah jeung moal dibikeun pancek salira kudu nya angka fakir miskin urang bagikeun we ka fakir miskin kumaha ceuk kuring tong kitu. Ibu hirup di alam dunia boga kahayang, panganten ge boga kahayang. Dan ieu panganten teh nu dirasa poe ayeuna, nu di alaman poe ayeuna, can nyahoeun harga token. Can nyahoeun harga beas. Can nyahoeun baeudna pamajikan, can nyahoeun mitoha geus kitu. Can apa? Tah, lamun ieu tah bapak-bapak geus nyarahoeun. Pan ayeuna mah ditempo teh pamajikan teh geulisna kawanti-wanti endahna kabina-bina tukang hias nage puluhan juta pan engke mah hampura kadang-kadang wedak ge wedak kalisir bakal berubah mata ibu boga kahayang panganten boga kahayang hayang naon ari panganten sakinah mawadah warahmah naon nu katempo naon nu kadenge ku ayeuna jang da eta teh cantang tuluy karasa. Ayeuna mah budakna kadal bibirna beureum tapunten tungguan 2 tahun judang jadi ge bakal. Da ieu kunaon seserian eta teh pangalaman manehna. Kahayang sakinah mawadah warahmah ari kahayang teh butuh jawaban gede kahayang teh dijawab itu waduh. Ibu hayang beunghar naon jawabanana daek usaha. Bapak hayang pinter naon jawabanana leukeun diajar. Ibu hayang salamet naon jawabanana salametkeun awak ibu ti ayeuna panon tong popolotot ceuring kerosep gosip bibir tong cobrot ngomongkeun batur ngalengkah tong kadang kalah hate sing bersih katempo hayang salametna ieu mah ari ongko hayang salamet teu kaur batur nyeun salah diomongkeun kana gosip dundak dendek panon popolotot boro-boro salamet di akhirat di dunya ge dikepret batur weh tuh koprok nu rumasa mah hayang salamet akhirat teh urang teh can ong ka alam ditu lamun hayang salamet akhirat di ditu di dieu atuh salametkeun heula da itu teh boga awak panon tong popolotot ceuli tong resep gosip bibir tong sok loba ngawangkong dengekeun ibu ibu teu sok loba widil bibir teh mun ngawangkong teh ieu geus kakara re datang batur amekeun kakara salah urang adieu tong sok ngomongkeun perkara anu teu penting panggih jeung nu gelo diomongkeun pan sidik gelona mah geuning diomongkeun
cek nu gelo teh aneh aing mah nu cager jadi garelo. Ya. Tong nyaritakeun perkara nu teu penting, jaga bibir teh kaput. Kakara eta disebut hayang salamet. Lamun harta hayang salamet kudu bisa nulung batur, lamun imah hayang salamet kudu loba anu nganyang tuh. Lamun kongkorong jeung emas hayang salamet tong loba dipamer-pamer. Di masjid tetangga teh jelema sangsara derwe diuk teh didinya ngahaja ka ieu teh kongkorong teh 40 gram ti salaki boga cek tetangga di masia lain salamet tah tina kongkorong. Tong sok ngabeja-beja perkara anu batur teu boga, tong nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah, tong nyaritakeun pamajikan ka jelema nu can kawin, tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga, tong nyaritakeun emas ka jelema nu teu make, tong nyaritakeun TV ka jelema nu ukur boga radio, tong sok mapanas batur hayang salamet. Aing mah doang. Tuh nunggu budak ieu baleunya seuring ngarti nya. Dede ngartos. Jarang aya sok milu seuring. Jarang aya pangaosan budak leutik milu keprok. Eta teh sebenarnya ngeprokan indungna dengekeun gitu. Nya teh nya. Ayeuna panganten hayang naon Bu? Hayang sakinah mawadah. Lamun hayang sakinah mawadah warahmah butuh jawaban. Jawabanana sugan dina kageulisan, punten geulis mah relatif. Loba jelema boga pamajikan geulis geuning amuran dul rumah tangga. Nah hari nu garoreng patut tapi ka salamet tapi ka kolot. Nu goreng patut mah moal salingkuh. Nah da moal payu. Tapi nu kasep jeung nu geulis sampura tol heor saeutik pan ibu teh juga da ngamuk. Reka mana telat balik. Kan nu kasep coba nu goreng deuk balik heuh teu kajeun. Boga salaki kasep kan WA ge loba dipariksa bisa aya WA ti batur ti mantan leungit saeutik jalak ti muru sieun dipaok batur kasep coba jeung nu petot deuk WA-an jeung nu gelo ge mangsa bodoh. Kasep jeung geulis lain jadi jaminan rumah tangga matak sakinah mawadah warahmah dan geulis mah relatif 30 handap geulis punten 30 kaluhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Ayeuna ibu tanu geus kolot, ibu teh pan baheula mah bentangna urang dieu, pan ayeuna bentang teh ketit-ketit acan. Beungeut geus mimiti koyomor. Buu geus mimiti bodasat. Leumpang geus pati rumah ngeong. Panon geus rada ruang, tuluy gumelis keneh, asa teu insap-insap sia tah. Lamun budak ABG umur 30 ka handap datang kuring geul gumelis cumentil wajar. Budak ABG 30 ka handap, anana sareng ngeo antep. Ieu mah nini oh sareng ngeo ustaz ku aing jongklokeun. Geus kolot cumentil keneh mah iraha insapna. Lucu ini budak dibawa selo yuk terasa halus lucu bawa kita kunagogna di pengajian biasanya budak mah sare jeung sare ieu mah digana bapana sok ngajina ya geulis mah relatif boga budak hiji gumelis dua cumentil tilu pakusut opat awut-awutan boga budak 5 budak deug awak kabeukahan kan kasura meriji TP aku sorangan salah gimana lakom karena tabung da kaseret. Ayeuna jangta pamajikan ujang geulis teh ayeuna tungguan geus boga budak hiji boga budak 2 patuangan sakieu alusna ayeuna mah palaneung 8 bulan kan ku bapak dikitu-kitu borosot budak kadunya da beuteung ge geus rada roba atuh make jeung bijil bahasa Cina cing kayo geus ganti bener robah geulis mata hakikat hirup mah geus hirup rumah tangga kudu bisa ngarimakeun karena goreng patutna pamajikan ayeuna geulis teh tungguan geus boga budak hiji 2 tawa 3 bakal aya robah mata bapak-bapak dina ijabna tarima abdi nikah kaputu tegas bapak nu wastanana yang titik-titik tarima lain narimakeun geulisna wungkul ka goreng patutana ge wayahna legleg da anu ulah. Turek neangan geulis wungkul mah hampura engke teh robah beunget jeung neangan deui kuntan anti awewe sia teh mah hamur bikang grupna ulah kitu tong karna deui ayeuna keur ibu
pertahankan kagelisan teh da lalaki mah bari bosan Bu. Otak tanya lalaki resep kanu make karang resep nyumput heula di kamar nyeun karang 80 siki. Pan aya artis walajo dangdut butak jutek gual geol depan belakang kiri dan kanan tanya bapak nabi ka Allahok resep kana geol kitu si kurang teresep oke tuh teu nanaon pek bae teh geus teu nanaon matak geulis mah relatif matak rumah tangga tong karena geulis lah anggur toong sing geulis eusi hatena nu kumaha awewe nu geulis eusi hatena nu teu woleh tumarima balik salaki ti panyabaan cicing ngalawang panto rengkuh sirahna bapak kening sumping tah dengekeun ibu geus rengkuh copot leungeun salaki tuluy suntangan geus ditiun geus dicium gek diuk dina bang barung copot cai anu tiis keun bae tamu ke gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh ai teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempok tiga nu amis teh lain gula naon atuh nu amis teh budi ibu ka salaki kajeun teh manis dibikeun ari ibu mah cobrot wae hoyong diseblok rubilang beres ngaleueut bawa ku ibu ka cai bapak beli teh acan ibak mangga gerak ibak kurang netepan dekul salaki ka cai ieu odol ieu sabun ieu sikat dekul salaki mandi papa gendai ku ibu ieu anu tak ieu sarung ieu koko ieu kopeah kebeutkeun sajadana dekul salaki salat upuk nepi ka dinya beres salat kuliwat ibu ka hareup nyuuh nalahunan dengekeun lain Allahok tamu nyuuh nalahunan salaki pek ibu ngomong bapana puputon kemang kedaton buah kolbu cimciman jiwa akan terhormatin abdi damawan abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumah sak nu ngaran pamajikan can bisa nyugemakeun jadi salaki hapunten ti luhur sosok rambut ti handap saibadah bab nya dibere mugi mah Allahok kunaon Allahok ku Allah kitu kitu Allah tuh teu ciri kana beungeut tah komo nu handap mah Allah pisan nah kadang-kadang salaki datang teh langsung nagok menang duit istri soleh teh kitu mata gambaran ngalakuan kehidupan rumah tangga kolot baheula sok aya sawer panganten buh kukus menyangka manggung nyambuang ka awang-awang bukira gede hujan juga nyambuang ka awang-awang kabatari neda suka kabatari neda sudi asep mimiti diwuruk dangukeun kudua cepil simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meureuti aya tadi disawer heula teu Pak oh disawer mayarnya turun jati rahayu rahayu manjing walagri sapapaosna anggap ieu pangantena turun jati rahayu rahayu manjing walagri sapapaosna kabur amin ya wur awur kembang malati wur awur kembang kasturi tah wur awur kembang kaheman jadi bapak aja oh bapak aja damang oh ya
ngan kurang mah aya kakeueung cek jamaah teh benernya nu hajat kawas duda wae macing teh bagi nyebut duda eta kaharupan sorangan teh jeung pamajikanana tah jadi wayahna lamun memang pahajat boga istri tak istrina kudu maksakeun awur awur beasna di awur 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 tuh nya cik urang ge beasna di awur 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 beasna di awur awur jeung besan sakalian awur awur beasna ibu teh pak ieu na besana jadi lain ibu ramana oh berarti acan ya awur beasna disin buangin beasna di awur awur kayaknya awur bawa eureun can menang 500 awur beasna di awur di dieu nya ono atuh nah sasalaman ngumpul awur awur beasna di jeung kedurang awur awur kakang abdi anjir meunang mah ieu teh aya pangades gitu Cipada sadang mekar oh aya kades nanti ada teu wawuh mun ka dieu mah jadi wawuh apa kades nu mana teu ka dieu mah anggap tong wawuh lah awur kalau kades awur beasna di ieu nya awur awur nah da bahasa kamari di Sukabumi mah geus besan jeung geus mitoha teh pangantena awur awur beasna di awur awur kabur amin ieu awur awur beasna di awur awur ieu kade oh apal itu tuh kades nyaho urang oge awur lancak awur bere apa ya teh kades teh dia ongkok kades urang ya wah aya kades jujur jeung babeur ieu cenah bejana aya kades dua awur awur apa bukan dari maksudnya oh istrina anu bae oh ibu kades oh ini awur awur bebur bukan beasna di awur 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 bukan sing sehatnya panjang Yuswa pokoknya mah nu marere ku Odin dulakeun sing panjang Yuswa para milik deukeut rezeki anggang balai jauh cocobi atuh panganten istri jeung pamegat acan didoakeun da acan mere eta awur awur beasna di awur awur ya awur di mana ujang gimana Selanu sing awetnya aing mah jeung ceramah teh asa talung kieu da. Nuhun, nuhun. Atuh nuhun. Cek bapak-bapak itu nu marake batik, oh cenah doakeun. Setelah ngadarong asarangan lah. Naon nu diawurkeun beas, naon nu diawurkeun esponbon. Naon maknana eta beas jeung esponbon? Tah kunaon kolot baheula ngawurkeun beas ieu teh ngajawab rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah artina cicing di lalaki mah kudu bisa ngawur lahir kudunya ngawur batin ku agama ngawur lahir kudunya ngawur batin ku agama imah pageuh baju teu dahar seubeuh ta eta teh tugas jaluk uga pamajikan teh lain dikere jeung diparak teh nah teu butuh ukur cinta geus rumah tangga mah heubu iya korban lalaki teh kudu bisa ngawur ka pamajikan ngawur lahir kudunya ngawur batin ku agama
ngawur lahir hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan raos teguh kadu saroge gitu hayang gelis di dangdanan hayang nurut di contohan hayang jongjon di rasikoan beas loba denganna aya baju rapi imah boga TV ongko motor gablek raos kadenge bapak tugas lalaki hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasiko sabab lamun leungit tina eta tadi ieu mah sok gampang baubahna lipstik geus dicokelan ku Billy manyun wedak geus dakok tengahna ambek titah nyangu eueuh beasna hayang nonyok mah nyangu beas eueuh narek keusik mata lalaki teh ya kudu pinter ngawur ka pamajikan ngawur kudunya mah gera masak ka beasna mah gera balanja jeung artosna mah gera init-initan tah ongkosna mah ganti baju ieu bajuna mah sing reuncem tah gelang jeung kongkorongna raos bapak-bapak juga harulang gitu ya deukeum amek kumaha titah nyangu beas eueuh titah dangdang liptik geus cokelan ku Billy wedak geus tegok tengahna matak jam motor jeung baeud teh lain salah ibu tah salah salaki nu kurang peka kana kahayang pamajikan oh bu ibu asa didukung hayang teh kadarengean ku saki aing mata lalaki mah kudu nyaho kana adat pamajikan kunaon baeud kunaon bawel geus Pak bersyukur boga pamajikan bawel mau bersyukur nah coba lamun dibere nu pego talung kana nu bawel kan lamun boga salaki bawel geus teu kudu boga radio geus teu kudu boga TV jual radio jeung TV engke pamajikan nanya nah TV jeung radio cukup ku ngomong maneh ge geus anggap drama Korea ngawur ka pamajikan hayang gelis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan dua nu diawur-awur ku kolot baheula teh ibu es bonbon ari es bonbon teh rasana pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampak bener es bonbon teh aya nu haseum aya permen anu haseum obat sebel nu dijieun tina asem aya pan permen oge lada bari panas tuluy amis heksos lawan nama sebuah abdi sing sehat sebenarnya wargi kadir akina mana ini ayah di dia nanti ceramah bener dia mah balagur dua etak dan itu balagur mana gaduh kan baik untuk ngeslok makna es bonbon teh pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampak kunaon kuring apa tah ieu teh korbanna teh pan ari keur bobogohan mah serba indah serba halus sok inget-inget nalika ibu keur bobogohan jatuh di tajong kumaha ceuk kabogoh kamu sakit kumaha ceuk ibu iya jantawor getihan ke puskesmas ya kamu perhatian sama aku keur bobogohan berlaku coba geus kolot ieu kauleman ge eta eueuh nu milu cetot ditajong jantawor getihan kumaha ceuk sakit nolo atuh eta batu eta cokor keur bobogohan mah numpak motor bari butut ge berek-berekan cur hujan didorong kuduaan coba geus kolot dibonceng ku motor butut ibu turun tina motor dijejak motorna ganti ceuk aing oge atuh lamun apel aa kenapa enggak ngerokok CFCC kumaha ceuk ibu cece abi heula we keur bobogohan coba ayeuna nah teu ngarokok teu boga duit eureun bengek sia teh mau jigong di ongko aya beda tuh resep itu batur geus marani sabeung deui ieu pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampak matak bahasa agama hiji sobirin rumah tangga hayang sakinah mawadah kudu diwengku ku kasabaran sing sabar
Sabab kehidupan mah antara aya jeung eueuh, keur aya keur eueuh. Keur aya ya aya, keur eueuh ya eueuh. Keur aya pamajikan kudu syukur, keur eueuh pamajikan kudu sabar. Da hirup mah antara aya jeung eueuh. Nana keur aya ayeuna ceramah sapoe ieu 4.000 keur aya tungguan bulan puasa nganggur da eueuh. Eueuh nu hajar. Ta ieu sound system ayeuna mah loba nu make bang ka ditu, bang ka dieu. Tungguan bulan Sapar ngalamun mixer ge ambil digadekeun. Keur aya jeung keur eueuh, keur aya kudu syukur, keur eueuh wajib sabar. 2. Rumah tangga teh awewe mah idza nadorta ilaiha saratka, di mana direret kudu basket, ditempo kudu pikasonoeun, imut lucu ngagelenyung someah darede alus budi hade basa. Kasaha ibu? Imut lucu ngagelenyung someah darede alus budi hades basa. Kasaha? Lain kabaturnya. Ieu mah boga masalah jeung salaki curhat yang batur beuleunya seuri jigan hayang didengeurkeun babatok teh. Tong sok kitu. Imut lucu ngagelenyung someah darede alus budi hade basa teh lain keur batur tapi keur salaki. Ayeuna mah jang mitoha keur nyaah keneh sanajan teu usaha geratuang. Ai 7 bulan mah kitu keneh. Coba geus kolot tuluy teu usaha. Kahayam ge panyeniran kur titit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun teh aya minantu mata kisupna teh hayam teh bisa kongkorongo da dicekek ku minantuna. Mata persiapkeun di lalaki mah sobirin sing salabar. Kunaon rumah tangga kudu sabar nying hareupan kaum ieu mah tah lamun teu sabar wah diomong kaum ieu tah. Pak mayunan kaum ieu mah aduh teu sabar-sabar. Sabab ieu mah memorina terlalu kuat. Bapak telat balik we, kan juga hoak. Nah telat. Telat we. Ieu baheula ge 20 tahun ka tukang telat teh mana teh beger. Eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh. Matak cekuring sabaraha giga eta memori dina sejarah lebih kuat-kuat deui. Beda jeung ngaran lalaki mah geus atos mah tong dibahas bapak salah lalaki jeung ieu mah Pak can nepi ka dirabut nepi ka akar-akarna damai dina kursi bawa ka kamar mah ngajadong matak di dieu lalaki kudu cicing dina sobirin sing salaba nying ngarepan adat goreng ieu kurang deui atuh jeung da teuing nya mah ari kaum ieu lamun salah teh tara ujug-ujug dampak mun ceuk urang kitu rumah salah hapunten we bapak abdi lepat nepi ka hese eta ngomong kitu ieu mah maneh nu salah mah eueuh di dieu mah eueuh nu salah ieu mantak lalaki mah pun tentang sobirin sing salabar ning ngarepan ieu deuk teu sabar kumaha lalaki nu usaha nu capek lalaki nu narima duit lalaki nu macul senggut lalaki nu nampa duit lalaki nu nampa menikah ngeunah ieu kaum ieu nu ceramah nana gerhana nu narima duit tuh nana gerhana datang ka imah pamajikan ka dieu teh lebih ke asa terlalu nikmat eta awewe. Tapi ibu teh boga surga di lalaki idza nadota ilaiha saratka mun direret basket ditepi kesonoan ibu lucu ngagelenyung somean darade aus budi ade basa hiji tah nu kadua idza amartaha atau arka mun dititah wajib patuh dengekeur mun dititah wajib patuh mah pangnyieukeun kopi kumaha cek ibu yes mah masak siap mah ka kamar oke surga ngan bebengok lalaki ge ulah dumeh boda boga surga nu tah nitah ka pamajikan kerepot tong tutah titah nalika pamajikan riweuh ieu mah pamajikan isuk-isuk ngisikan nyangu masak ngegembol budak nyeuseuh mah kadenge ceramahna gerhana surga mah kumaha cek ibu rada gelo sia mah leos ka dapur ninyu cai kopi kuntrang kontreng budak digembol isuk-isuk can si beungeut kecrot teh polongna kana kopi cekeun ku ibu dikeun ka salaki
suruput kocea ke panongtungan mah nah kopi tak yang pangset kopi anyar tong riweuh kunaon pamajikan nepi ka di enrin ku polo budak lantaran salaki tutah titah nalika ibu keriweuh matak lalaki ge punten tong sok tutah titah nalika pamajikan repot lamun bisa ku sorangan tong nitah ku sorangan we kita amar taha atau di mana dititah wajib atuh tilu ke ibu-ibu hafizat kamali kawan nafsi sing bisa ngajaga ngariksa awak ulah ai kapangaosan dangdan ayo depan salaki rang kedat rang kedul segala dipake jaket ongkoh kaos samsam ongkoh ayo baru 7 mah segala dipake atau ditangkep teu kuat telepon maka nawan lamun yang arepan salaki teh aing ngalir yang arepan lalaki teh naon nu dikabutuh ku lalaki da lalaki mah ibu jujur waktu sare teh butuh ibu digamis kieu teu butuh da lain deuk tahlilan atuh ieu mah tiung mah buyupuk cadar ongkoh deuk sare gamis ongkoh tago kaos kaki jeung sapatu ka dieu oh teh manyun lain kudu kitu nah sah-sah wae ibu berpenampilan seperti itu sah kernaon keur nyubadanan kana pangabutuh nu ngaran lalaki boga nafsu jangge urang ustad teu hararayang boga pamajikan buka gamis waktu hees badak pun dan loba lalaki anu tempat tempokan nu make kolor ulah amek nah haba pamajikan nempo itu resep temalan resep tuh tempo batu mah di kolor penta duit ka dieu teh rek naon meuli kolor juga itu pake ku ibu jeung kolor juga itu cicing di kamar tempo salaki moal teh nyuruduk juga domba Garut ieu sidik salaki tempat-tempat kalau di kolor di jemel naon maneh teu beak hiji acan teu ngaji diri teu mariksa awak lalaki tu angtoong anu kitu teh tandana resep tah ciptakeun ka resep eta na awak ibu dan nu ibu dan nu salaki bener itu dia masalah dipakai kayak iba amar taha doakan di mana dititah wajib pakai mata lamun istri soleh mah dititah teh atau jeung lalaki kudu asa kampura ngalung pamajikan sok asa kapuji ongkoh anyar panganten belenyong nginum kopi gula bodas uyah warna bodas iki rasa kepuji karebek kana uyah kocekeun yang jeung kopi suruput ku saraki diinum kat meureun pangset lalaki halus latag dog teu gede amat suruput pangset geroan ka dieu mah aya naon bapak inget teu baheula keur bobogohan nalika urang keur huhujanan dina saung anu butut niup kopi sagelas kuduaan mota urang mengenang masa itu mah ngajuk sesengan arti mama saregot ayah saregot tah da ayah mah atos saregot sok mamaheun dicokotkan ku pamajikan suruput pandu diongkekeun blah nah pangset jawab ku salaki mohon pangset mohon jadi pasir mata lalaki nu hade latak dog teu gede amba kalau lamun pamajikan gede amak teh top salaki mah ulah gede amak punten ngewa lalaki komo lalaki buat baru ngewa pisah mun ibu mah baeud ge alus we kumis eueuh jangan tahu sok baeud 2 tahun deh juga jeruk debit tuh ini coba lalaki kumisan jeung jangotan tuluy baeud hek ngeunteung teu busuk tiga lele useupeun mata bisa di dieu aya lalaki nu sok buat baeud geura insaf lalaki mah leuwih kudu baeud ngakal ngarah pamajikan ngarah pamajikan ngarih eta lalaki lain baeud eta kolot baheula ge jumaah jeung jumaah teh kurang hade jumaah cai pamajikan jumaah salaki jumaah atuh palebah teu boga beas teh jebleh duanana atuh pae keur ceuring tapi teu kata nu paling hese salasa jeung salasa seuneu jeung seuneu kalau pas ya ngaduruk masjid nu ahlus mah rebo jeung jumaah jumaah deuk neangan beula rebo cicing nening mah tong racun teu hayang mak
cenah jemaah deh dek mah jemaah ge anger tuh hoream teuing kudu sarejeng ini mah haban ngabal seman jeung mencetan ieu teh jemaah cek kolot jemaah mah kudu jeung rebo aya jemaah teh cai aya rebo daun jadi pelakeun babari jadi kapan jeung sakedeung diusum halodo heuh garing kabeh jadi nu alus rumah tangga nu kumaha nu repok aya rep ari pok salaki ngomong pemajikan jempe pemajikan ngomong salaki jempe ta eta repok anu mah tapi omongan mah pok salaki ngomong ieu nu leuwih eta anak tuh orang katakan rumah samernya salaki ngomong iya tah leuwih maneh aing mah pagahan maneh ge can bener-bener jadi no gitu mah lain rokok tonyokeun bahkan rumah tangga teh kudu repok jodoh aya rap ari pok malah cek Pancasila prung padungdung manggung prak golempang jampang ai padungdung igel pencanu rusuh ai golempang igel pencanu kalem mata tempo Pancasila anu rusuh bapak tuh pak tumpah tidung keumpang dudung pak keumpang dudung pak keung bapak kung bener deui urang hebat golempang mah kalem igel kalem tarompet pengajar seri hese tarompet mah yang ditutupan teh ketemu jeding atuh ieu tak kamari mah di Tasik abdi narompet kieu di Manun Jaya pengajian teh di perkumpulan pesantren ngayakeun tabligh apar tah kalau palebah narompet kitu rabung pan udara teh saratus burat udah mau biar sarorok sawah yo resepna kan nata rompeng dia geus bebeja teu nyanak cece kawe cenah ari panggih deui si kuring teh saha kadesna nya sok tolong teh kades Sekarang tahu nih hese teh Bude euy Damang kilancuk. Aing mah balik ke dia pemajikan. Tadi mere Pak Ustad ka aing nyara. Mual tadi didikeun deui. Jika heureuy itu tapi aya makna. Padungdung igel pencar rusuh, golempang igel pencar kalem. Sanu kudu rusuh, salaki, sanu kudu kalem pamajikan. Lalaki rusuh usaha, pamajikan kalem balanya, katempo papi beunghareun. Lalaki rusuh usaha, pamajikan kalem na balanya, aya neuneun aya nuna, nalika salaki 2 bulan teu usaha, pan ibu nuneunna pibeung hareun. Ieu mah kajadian mah salaki rusuh usaha, ibu rusuh manyu. Sehingga usaha salaki jadi tanon, capek. Beja we arisan, ngariung limaan, bikin kakak jeung KTP, tapi nahan rarangtung aku bersumpah dan berjanji. Dan limaan, 2 teu kabayar, nu 3 kokot tetengan ke tetangga, teu nutupan anu 2. Adukeun batur deui. Benyata sangsara, lain sangsara sebenarnya mah kahayang leuwih gede bakaran pangaboga. Keun hajat teu nabuh dangdut, keun hajat teu nabuh ada asli, keun hajat teu nabuh wayang, keun da aya nganu eueuh tong maksakeun. Bener? Ieu mah keur mah jiwa eueuh atuh da segala ditanonkon dordok ka haja, joge dina bajidor, 2 poe jebleh di masjid. Ulah ditanya kunaon ceuri kieu ubar hajat gede hutang lebok kahayang. Ngukuranan maneh
termasuk kue ayeuna nu merenang BRT Kesra ukuran diri lamun memang beunghar tong ditampa, lamun memang boga gedong tong ditampa, boga sawah tong ditampa, dahar 3 kali tong ditampa. Tuh loba keneh jelema nu miskin teu dahar, tuh loba keneh yatim anu teu jajan, tah kadinya bikeun ku ibu. Mata kumaha riweuh jelema lamun saladar, gedong boga, sawah boga, menang BRT Kesra, alhamdulillah rezeki. Kades tuh jadi sasaran disalahkan terbalik kades teh ayo nu beunghar menang lain urusan kades lain eta mah demi Allah lain situ percaya sok tanya ke kadesna ibu teu urusan jeung kades bantuan Kesra eta mah teu urusan lamun bener urusan pasti bu kades ge bakal nempo tak ieu yatim ieu miskin eta nu bakal tepat sasaran ieu mah teh dituna langsung bobongok si eta ibu kan sebalikna rakyat kudu sadar boga imah boga gedong dahar 3 kali menang BLT eta tolak kadenge teh tolak datang ke Bu Kades sampura moal narima gedong boga sawah boga dahar 3 kali baju gonta-ganti budak sarakola bikeun deui ka Kades ngan wayahna pamikeun tung si miskin tuh si yatim karunya itu teu dahar karunya ieu teh jajan ta eta beunghar sabenerna nya ge poprok daun lamun aya nu beunghar teu menang yang hadir di dieu mau hayang mantong karunya ka Kades teh haben dituding wae teu urusan bu teu urusan jeung Kades teu urusan jeung desa teu urusan eta mah diasulkeun mah tiap tahun ku Bu Kades jeung ku Pak Kades ngan anger dewe datang teh eta deui teuing ti mana ngomongna si eta teuing ti mana mariksana si eta teu nyaho Kades sok tanya ke Bu Kadesnya tuh lain kada Bu Kades merah 100 gini Allah teu urusan jeung eta bener maka hirup mah cicingna di dieu latakob lalaki tong gede ama sobirin sing salabar katilu birrul walidain sing alus ka inung bapak ari awewe ukur bisa mawa lalaki ukur bisa mawa awewe jujur kolot maratun angen tak neng bobogohan sok ngaku anak bobogohan acan nikah dibawa ka Pangandaran genah teh hate ibu sieunnya tapi budak geus nikah Pak deuk HS2an deuk kekerotekan deuk silih gerem deuk silih cakar bodoh teuing deuk cangange ulu muncang ka parange digogog ku anjeun gede terserah Bapak Jongjon inung Jongjon nah geus kawin coba lamun can kawin ka ditu beung ka dieu aya ka Jongjonan hate inung eueuh mantak dengekeun keneng ya dengekeun tong sok gampang digugubung ku jauh maneh teh geus katipu melendung mah saha nu tanggung jawab itu kabur kolot wirang dengekeun ka dengekeun lamun aya lalaki nu sok babawa ka budak awewe bari tanpa apal inung bapana putuskeun putus loba keneh lalaki anu teu kitu kumaha cenah lamun ku ustadna dibawa pengajian sarua montong da urang ge lalaki ulah dia mah inung bapak ngadon bangga alhamdulillah pun anak mah di Pangandaran 2 minggu teu uhih cing teh jeung saha jeung salakina teh acan nikah jeung kabogohna alendung beteung itu kabur kolot jadi wirang matak awewe mahal mah teu wani babarengan teu wani init-initan teu wani ulin teu wani ka mana karep tanpa bareng jeung inung bapana matak lamun mawa ulin bawa jeung inung bapana ngarahayu ngajaga dengekeun lalaki ka lain pernah urang tara hayang urang mun ayeuna jangkot bae deuk dibawa ka Pangandaran 2 bulan bodoh deuk ka Santolo 3 poe bodoh deuk ka mall bodoh deuk ka hotel bodoh deuk ka mana-mana ge jung dan hujan aya kolot hariwang moal justru bakal kolot hariwang lamun pipisahan dina leumpang dahar teu bareng sare teu bareng kolot ngarep kata boa budak teh geus leut rasa bogohna bener iya teh kekiran teh iya background 30 juta sound system sebat jika 150 juta dipakai hajat melaan anak taku anak moal bisa dipulangkan iya duit kolot iwal hiji naon cing sing runtut rawut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogap buligah na ieu hate kolot bungah na bahagia kolot lantaran anak sakinah mawadah warohmah cing geus genep mana tuh dia oh iya lah ya mah dek dibawa kita program dina dinding
Kan kita aya nu ngulem deui ti mana eta Pak Ustad tuh tempo jadi contoh hayap dia gitu. Ieu mah rek dibawa, ka ieu mah rek dibagikeun teh mah. Aya yatim jadi dia. 500. Sok mana yatim kada? 750. Mana yatim sok kada? Apa gitu? Maunya yatim geus buntutan gitu. Aya teh yatim. Mun teu aya urang ganti. Teu aya. Yatim teu aya. Oh sok atuh kada. Mana? Aya duit bagi konon 750.000 keur yatim yo. Apa? RW? Nya siap. Sok, teu panggil kan serah ka dia sok. Mana? Neng cucu. Sok, masih ka dia, Pak. Pak, ieu wis dibapal sok. Neng cucu terus sok saha deui bapak nu apal sok. Neng cucu cenah tah. Sok saha deui yatim. Saha deui? Bah, mohon bah. Kurang kasihkeun ka yatim banyak. Amin, amin. Sok saha tenang yatim di tempat ieu. Oh yo, Dewi, yo. Wi. Ruby. Bah, Ruby siapa? Robi. Bukan Amel. Yo. Sadei sok kapok ieu aya keneh. Lain karek tiluan. Aya keneh teh di lingkungan ieu yatim. Beuh saha atuh? Di handap. Yo, pikeun. Saha? Wah, geus kolot eta mah yatim. Geus beuki awewe yatim ieu. Oh, ieu yatim aing hoyong. Ya, mana Pak? Duaan? Gede, kerjajan, duaan. Bah, punten. Mana deui? Yatim. Iya, Pak. Yatim. Neuh. Sok aya keneh? Aya. Saha deui? Lain yatim tapi. Keneh. Ini. Ya di Korean. Nah, berjajan. Beres. Kok emang cewek? Sok ka dieu, ayo foto. Sok ka dieu. Iya, amun daya beresnya. Bapak Ibu sakit tuluy kapihatur kusim kuring didoakeun eta panganten sing sakinah mawaddah warahmah Ibu Ramana heuh kigian teh harta nu badag sing kagentosan deui ku Allah Rabbul Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakit tuluy kapihatur bobot sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun nu ninggalin di pamrih hampur anu kateda billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Oh, ayo.